Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awalu ari pasal anu kahiji fi bayani hukukil zaujati eta tetep dinamartelakeun pirang-pirang hakna bojo, hakna pamajikan al wajibati anu wajib dipigawe ala zauji ku salakina. Jadi dina bab pertama urang ngebahas tentang hakna seorang wanita yang wajib dilakukan atau diberikan ku seorang suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Qalat parantos ngadawu sa Allah Ta'ala fi suratin Nisa dina surat An-Nisa. Wa asiruhunna bil ma'ruf wa asiru jeung kudu ngarejengan arajeun kabeh salaki hunna ka bojo-bojo arajeun kabeh bil ma'rufi kalawan hade. Ai bil adli tegesna kalawan adil fil mabiti dina meutingan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nimbala miwarang dina surat An-Nisa bahwa seorang suami kudu ngarejengan, kudu campur gaul jeung pamajikan. Kalawan campur gaul, kalawan ngarejengan anu hade. Tegasna adil fil mabiti dina meutingan, umpamana eta salaki teh poligami atarapi nyandung. Jadi kudu adil dina kilirna, kudu adil dina ngabagi waktu kilir meutinganana. Wa nafaqati jeung adil dina nafkah, disesuaikeun jeung kebutuhan. Itu mal mungkin kan. Jadi antara nu boga anak hiji jeung nu boga anak dua atanapi tilu tentuna berbeda kebutuhanana. Jadi nu disebut adil teh lain hiji dibagi dua, lain dua nya, lain dua hiji sewang, tapi disesuaikan sareng kebutuhan anak, maksudna di dini lebah nafkah. Jadi anu ngaran adil teh kan wad use fi mahalihi, neundeuna hiji perkara dina tempatna eta ngaranna adil. Jadi adil dina nafkah wabil izmali jeung kalawan ngaluskeun fil qauli dina ucapan. Dina enggoni berumah tangga, campur gaul dina rumah tangga kudu nyampuran, kudu gaul ku ucapan anu alus anu hade. Gitunya. Ucapan anu lembah lembut, anu penuh kasih sayang. Gitu seorang suami. Itu kewajiban seorang suami, jadi anu hak diterima ku seorang istrina. Wa qala parantos ngadawu Allah fi suratil Baqarah dina surat Al-Baqarah. Walahunna jeung eta tetep pikeun pirang-pirang bojo atanapi pirang-pirang pamajikan alal azwaji wajib ka pirang-pirang salaki mislul ladzi ari saperti perkara lahum pikeun pirang-pirang salaki alaihina wajib ka pirang-pirang bojo pirang-pirang pamajikan minal hukuki tina pirang-pirang hak pil wujubi dina pirang-pirang kewajibanna wastiqoqil mutalabati jeung nganyatakeun kana perkara anu mentaan alaiha ka eta pamajikan lapil jinsi lain dina jenisna. Jadi maksudnya bagi seorang wanita adalah mempunyai hak dan kewajiban anu sami gitu nya. Lain ngan saukur hakna tapi kewajibanana oge sarua. Jadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Bima yustahsanu sar'an bima kalawan perkara yustahsanu anu dibilang-bilang alus eta perkara sar'an cek sara min husnil usrati tina alusna ngarejengan watar kidorori jeung ninggalkeun kamadatan minhum ti pirang-pirang salaki wa minhuna jeung ti pirang-pirang bojo. Jadi wajib dina rumah tangga baik suami ataupun istri itu campur gaul rejengan anu alus ya, anu dimenangkan anu dibilang-bilang alus menurut sara jeung wajib dina rumah tangga kudu ninggalkeun kamadaratan karuksakan ya, wajib ninggalkeun anu kira-kira timbul pacekcokan, timbul papaseaan, timbul kecemburuan gitu nya. Eta kabeh kudu ditinggalkeun sabab eta bakal nimbulkeun kamadaratan ka hareupna. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa qala paratos ngadawu sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya muga nilar bendu sa Allah anhuma ka Ibnu sareng Abbas.
Makna dalika ari maknana itu ayat anu tadi disebutkan ini ahabu an atazayyana li imroati sanyanyana kaula ahabu eta mikaresep kaula an atazayyana kana yang ngandingan kaula li imroati ka bojo-bojo kaula kama tuhibu secara yang mikaresep bojo kaula an tatazayyana li kana ngagindingan bojo ka kaula. Jadi kesimpulan tina ayat anu tadi diterangkan di luhur bahwa dina rumah tangga itu menurut Ibnu Abbas lir ibaratkan seperti kieu bahwa Ibnu Abbas resep ngagindingan mapaesan gitunya ngararangkenan ngagayaan pamajikanana sama seperti halna resepna pamajikanana ngagindinganana ka Ibnu Abbas. Artinya dari kedua belah pihak itu saling melengkapi jika ada kekurangan gitunya, saling menutupi jika ada kekurangan kagorengan gitu. Jadi dari kedua belah pihak adalah saling haluskan, saling melengkapi, saling menutupi gitu makna eta ayat. Lihadil ayati karena ia ayat wali rijali jeung eta tetep kapirang-pirang lalaki alayana wajib kapirang-pirang borjo darojatun ari kaunggulan. Karena berdasarkan ia ayat pisan si lalaki ngabogaan satu keistimewaan dibanding awewe. Jadi ayat perbedaan satu lebihna hakna seorang suami dibanding pamajikan, dibanding awe. Ay fadilatun fil haqi tegasna kaunggulan, keistimewaan, kelebihan fil haqi dina hakna min wujubi taatihi tina wajib taatna nu jadi pamajikan kanu jadi salakina. Jadi kelebihan seorang suami dibanding istrina dina hakna nyata si lalaki berhak ditaatan nya kitu deui si pamajikan wajib taat kanu jadi salakina nya wajib taat kanu jadi salakina lahum ka pirang-pirang sakit lima karena perkara dafa'uhu anu geus mikeun si salaki ilaihina ka eta pirang-pirang bojo minal mahri tegesna tina mas kawin wali infaqihim jeung kana nganafakahanana pirang-pirang salaki pi masolihina dina pirang-pirang kamaslahatana tina bojo-bojona. Jadi keutamaan seorang lelaki, keutamaan seorang suami dikarenakan nomor kahiji karena salaki waktu nikah mere mahar, memberikan mas kawin pada seorang wanita yang menjadi istrinya. Kemudian penyebab dari seorang suami mempunyai keunggulan, satu keunggulan, kelebihan dina hakna dibanding istrina karena li infaqihim fi mausolihina. Seorang suami memberikan nafkah, memberikan kecukupan, ya, memberikan nafkah untuk kebutuhan kemaslahatan hidupna si awewe. Si awewe butuh baju dipangmelikeun atanapi dibiayaan. Si awewe butuh kosmetik dibiayaan kudu jadi salakina. Si awewe butuh itu jeung butuh ieu eta bersumber tina nafkah nu jadi suamina. Maka wajar ketika kondisinya seperti itu maka wajib si awewe taat kanu jadi salakina gitu. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waruya jantos diriwayatkeun anin Nabi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saenyana Nabi qala eta ngadawu Nabi fi hajatil wada'i dina waktu munggah haji amit-amitan haji wada. Ai akhiri hajihi tegasna akhirna hajina Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jeung ari haji wada teh hajatul jum'ati eta munggah haji dina poe Jumat ba'daan hamida dina sabadana muji Nabi Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala wa asna jeung ngalem Kangjeng Nabi ka Allah Ta'ala alaihi ka Allah Ta'ala wa wa'ado jeung mituturan Kangjeng Nabi jeung ngawasiatan jeung mamatahan Kangjeng Nabi al hadirina kanu hadir kabeh. Dawuh Nabi ala eling-eling ayatan nabahu tegasna kudu eling aranjeun ya qaumi he kaum kaula lima karena perkara yurku anu nibakeun eta perkara ilaikum ka marane kabeh. Jadi maksudna ieu hadis bahwa Kangjeng Nabi
mamatahan mituturan ngelingan kanu jadi salaki kanu jadi lalaki bahwa seorang suami kudu ingat karena perkara nunggus ditibakeun kewajiban kana dirina nya. Kewajiban naon wastausu jeung kudu wasiat aranjeun kabeh binisa ika pirang-pirang aweh khairon kana kaalusan nya. Jadi Nabi ngawasiatkeun Nabi ngelingan ka umat-umatna supaya si seorang suami kudu daek mamatahan ngelingan kahadian kanu jadi pamajikan anak nya. Tegasna seorang suami teh kudu narima nya. Ae akbalu wasiati kudu narima anjeun wasiati kana wasiat kalau pihina di pirang-pirang bojo wa malubiha jeung kudu ngamalkeun anjeun biha ku sabab bojo artinya warfaku jeung kudu ulasan aranjeun kabeh bihina ka pirang-pirang bojo wa ahsinu jeung kudu ngaluskeun aranjeun kabeh usratuhuna kana ngarejenganna pirang-pirang bojo fa innal wasiyata bihim akadalidu fihi artinya jadi kewajiban seorang suami adalah selalu mengingatkan, selalu memberikan pepeling, pangeling-eling, anu alus kanu jadi pamajikanana. Itu adalah merupakan suatu kewajiban ke seorang suami. Jadi tong diantep. Lamun katempo pamajikan orang kurang alus dina akhlakna, didik ku urang ku cara anu alus, papatahan ku cara urang nu alus, ku urang ku cara nu alus. Mun urang teu bisa, kerjasama jeung nu bisa, gitu. Pasrahkeun ka nu bisa. Mun urang teu mampu kitu nya. Wasino usratuhum jeung kudu ngaluskeun aranjeun kabeh usratahunna kana ngarejengan ka pirang-pirang bergaul jeung awewe kuku tingkah laku anu alus ku ucapan anu alus kitu nya. Painal wasiyata bihim mangka saanyana wasiat bihim ka pirang-pirang bojo akadalidu fihi eta bakal nguatan. Penting banget nya mamatahan kanu jadi pamajikan teh penting banget karena lidu fiin karena doibna karena lemahna pirang-pirang bojo wahtiyajihina jeung butuhna pirang-pirang bojo ilaman ka jalma yakumu anu ngajalankeun eta man bi amrihina kana perkara pirang-pirang bojo. Jadi seorang wanita itu sangat butuh kacida butuhna pisan kana papatah-papatah anu alus tinu jadi salakina karena pada dasarnya seorang wanita adalah lemah jeung ngabutuhkeun hiji jalma anu nangtung anu bisa ngajalankeun anu bisa ngawakilan ngajalankeun kahirupanana kitu nya. Butuh itu kan ari awewe nu rumah tangga mah henteu bisa keluar sembarangan. Jadi butuh itu butuh ieu kitu nya. Keperluan itu keperluan ieu maka perlu aya nu ngawakilan nyata seorang suami. Begitulah keadaanna seorang wanita. Maka para wargi kaum muslimin anu sami-sami dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, bahasan tentang kewajiban seorang suami dan hak dan kewajiban suami istri sementawis dicekapkeun sakitu heula. Kirang langkung ulah kirang-kirang hapunten manawi aya lepatna eta timbul tina kabodohan abdi pami alresna eta taufik sareng hidayah ti Allah. Moga-moga sing ageng manfaatna khusus kasim kuring umumna ka urang sadaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.